I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Kacaritakeun di hiji pilemburan aya hiji tukang sol sapatu anu sok ngidar ka lembur-lembur. Tukang sol sapatu eta ngaranna Mang Supri. Jelmana rada gumasep salain sok ngosol sapatu, manehna resep pisan nongkrong di warung si Neneng. Dina hiji poe Mang Supri ngidar ka lembur-lembur. Sapatu. Mang Supri. Ngider mah, ngider ka mana? Kemana we atuh ce nyangan ti duitkeun mah ce Lagi nam sing bebeunangan mah lah. oh ce menang-menang handah yang atuh ce hiji di jalan mah Mang tadi sekedap coba soal. Mohon sapatu nu kamari di Singapura teh geus nyalangap. Allah meni gaya sepatu di Singapura bisa nyalangap Dikait ku Mang ieu teh. coba dia tinggal yang cobian dang dosan Ade mah nyepengna mahal eta teh jutaan meulina. Gusti sepatu di Singapura juga bahan di Bandung Terus memang dandosan kalem ku ceuk dibayar sabaraha we ge. mohon atuh ce asa ce bahagia Emang Supri bade ngopi Mang? mohon neng aduh ari ningali neng asa kumaha gitu neng Mang Supri salaya. neng kopi Emang Jajang bade ngopi wae? kopi teh kopi liong hiji nya Oh, semuanya tuh. Pesan sakdapnya, A. mohon ce Neneng juga Lis nu bager. Kumaha ce Lis? Biasa bade si Ece mah bade ngajak ge basa-basi heula. Lilis geus biasa ngomong kitu teh pasti aya kahayangna eta teh. Pas jieu maneh Supri ngomong wae bising dikawin ka jeung Embe sia. Lilis terkenal tukang nganjuk di mana-mana. Ih si Supri mah pan nganjuk ge jadi boga tabungan nu jualan. Gue aku mah anu di dinya we, kitu kieu sabodot teuing. Geus Ece mah rek balik heula rek masak spaghetti. Spaghetti naon nganyuk di dieu teh buntung. Jadi sabar, Cek. 18.000 Jang. 18.000. Ieu artosna upami aya asuhan mah kanggo isi sareng Mang Supri we nya. Assalamualaikum. Kehe teh hajin sodako 2.000 ka Mang teh. Emang kolot kapoe. Bubunya kan orang mah kata pas bunga. Gusti. Ya neng, Mang bade mulik lah. Ya tuh mangga tuh Mang. Gimana mana teh jam sakit balik teh ling teh. Sama tuh Pak karek balik bisa carekan ke tunggu 5 menit karek carekan. Geus tuh Pak ngaranna ge budak pas ucap ranora wae. Lain kitu na karena kaji teh palaeban dipenting di imah tuh cicing ngaji mah. Cik mama rek nanya, ari bapak keur ngora sama meh jadi haji, osok ngaji. Nah, mau nggak kitu? Geus ngomong jeung urus rumah. Kenaon Kang Haji? Sudah ketemu aku cewek aing kenal di dia. Kemana ban saya? Tak apa. Lu asal leuheung mana ka dieu? Naon? Mang jalan Kang Haji, umum dong. Aneh we lah. Sepatu. Mang, cik ka dieu aya sepatu aya piomeaneun. Siap Pak Haji. Yeuh, Bang Supri, kamari abi tos meser emas di kota. Terus kudu kumaha? Kudu salto kitu. Kita tuh kudu rambut, kayak abi teu bisa nulungan. Ah kumaha di dinya we. yeuh Mang, pangomeankeun. Oh, ieu mah geus lain omeaneun, Mang. Aduh, Geus we hijikeun nya huut tuluy pahekeun ka hayam. Gusti mending ngahina kana sepatu piring keke sepatu antik.
Iya Kang Haji, ayo beli sepatu tong sok murah. Tempo tuh cara abi sekali nu maka. Bisa gandeng saya bu. Kalem tuh Kang Haji, ngomongna tong sok make urat. Kumaha Pak Haji ieu sepatu teh dipiceun wae kitu. Ulah rek diusungkeun sepatu antik we ieu teh. Kumaha Pak Haji we lah, abi mah baik bade mulang heula. Oh nyat. Behind the Skein. Daguan teh naon ting sakedap. Belum,